Harti paribasa ngukur baju sasareg awak. Ieu paribasa teh ngajarkeun ka urang ngeunaan endahna rasa syukur jeung mawas diri. Karuhun urang mapatahan yen kabagjaan teh lain tina ladang lobana harta atawa luhurna pangkat, tapi tina mampuhna urang ngukur kahayang saluyu jeung kaayaan diri. Jalma anu tapis ngukur baju sasereg awak salawasna bakal hirup tenang, mulus rahayu sarta bebas tina rupa-rupa gogoda zaman. Sabab manehna apal di mana wates jangjangna kudu meber sarta di mana wates sukuna kudu napak di ieu bumi. Harti paribasa ngukur baju sasereg awak. Ieu paribasa teh ngajarkeun ka urang ngeunaan endahna rasa syukur jeung mawas diri. Karuhun urang mapatahan yen kabagjaan teh lain tina ladang lobana harta atawa luhurna pangkat, tapi tina mampuhna urang ngukur kahayang saluyu jeung kaayaan diri. Jalma anu tapis ngukur baju sasereg awak salawasna bakal hirup tenang, mulus rahayu sarta bebas tina rupa-rupa gogoda zaman. Sabab manehna apal di mana wates jangjangna kudu meber sarta di mana wates sukuna kudu napak di ieu bumi.